Lain kapaksa pun naon. Kapaksa si Arboy kasurupan akhirnya. Malaikat maut warna hideung. Nyaho. Tah, eta berarti sia kudunya diakeun rokok warna hideung sing kaloba. Iya, amun sia kasurupan, tulis nomor togel ti dieu. Pemirsa. Pemirsa sa. Iya. Ting, acting sia kamari bagus. Abah cok ieu percaya engke sia aing salut bah ka sia pokona mah dah. Aing teh ya dilawan siapa bet sampai warga lebih percaya. Bagus ya, bagus itu bagus. Boy, ting bet. Aing ngarep ngomong ya. Beh, pas-pasan goy, saya datang. Kade ya, diukelan goy. Diuk, deh orang ngobrol. Kunaan sih goy? Gawat ting, warga dia percaya namun aing kasurupan kabeh. Eta mah lain gawat sia mah, eta mah bagus. Tapi bet, aing embung lamun ditiban geus kitu. Sampai si Abah ge ting percayaeun ka aing. Geus aya nama goy, urang sakali deui ngabohong. Tangke urang nu terakhir mancing. Karak stop. Bener gitu goy. Hi, aing pusing amat. Goy. Naon teh? Iya, aing perlu. Tah diukelan di depik. Oh, Sedih ternyata. goy, hampura aing bisa mengulikan rokok sakit ta. Ih, loba amat. Tik, loba amat sarokona. Coba aing hayang. Aing geus sarua hayang eta. Pokona. Sorry bet, ting lain pelit kasaria aing. Aing mah gaya buka alasan ieu mah lain deui soalna. Alasan naon teh? Aing supaya bisa naklukkan awe itu. Itu teh belah itu. Bener cek si Argo nya. Masalah jadi gawat. Mending jelaskeun wae ka si Ropik. Heeh, kurang jelaskeun wae. Jelaskeun ieu sia bet. Ieu teh mah lain kok sakieu. Kurang loba apa kumaha? Jadi kieu Pik. Akina si Argo teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goy nuhun ieu pokona mah aing nuhun ka sia. Naon yo? Ieu aing tembus ih pokona mah nuhun ka sia. Ieu jeung sia. Eta jatah jeung sia goy. Nuhun aing eta. Aing kabagian teh Yong. Aing kebagian henteu yo. Jeung naon aing ngabagi-bagi ka sia kamari geus ngaledekan ka aing. Geus nya aing rek balik heula pokona mah aing geus keur bahagia meunang. Jujur Opik, aing resep dah kasia merokok sakit engke mah ada lobaannya. Teh, ka mana? Iya rek nanyakeun si Argoy. Karek naon ya? Iya rek nanyakeun jodoh anak urang teh ya. Si Argoy. Oh, ari kitu mah nya teh. Wayahna urang sebagai pelantarana, RT kudu bayar uang pendaftaran ke urang. Kok bisa gitu sih? Ya enggak sih, ai RT moal mah berarti akhirnya si Argoy moal datang. Yang geus baraha tuh ongkosna? Barawe teh mah merena. Yuh, lagi sakieu duitna. Ya, lumayan sakit deh. Ting, ka dieu. Naon bah? Coba panyakeun si Argoy, Ting. Oh, kebenaran orang gak nanyakeun si Argo ya. Ting, ka dieu. Siap. Goy. Naon teh? Sia dititah ka ditu ku si Abah jeung si RT. Aing naon yo? Kieu goy yo. Kan kamari sia kasurupan gara-gara aing heuh. Aing minta tulung ka sia. Ya tulung naon ting? Tah kan Pak RT heuh goy, arek nanyakeun jodoh anakna heuh. Tah ku sia heuh goy. Eta jore-joreng ke yeuna calonna. Terus Tah engke lamun Pak RT nanyakeun jodoh nu bager jeung anakna, bejakeun ku sia goy. Aya gitu. saha? Ku aing. Aing nyaho kadatangan sia teh. Arek nanyakeun jodoh anak sia kan. Nyahoan.
Hebat si Aki. Aing ngabejaan calon anak RT aing nama. Buadung. Buangot eta mah. Lu bener ya Ki. Kudu percaya ka aing mah. Si Haday ge meunang togel ti aing. Oh iya tuh Ki. Yang soal anak calon anak RT mah aing nerawang. Ada Ki. Iya yo calon incu Aki nu ganteng, nu bager. Pokoknya moal sampai kecewa. Bet, Kemana Bik? si Argo ya aing. Oh ke Argoy. Oh, aing neakeun kamari. Ieu teh masalah ieu awewe aing. Oh masalah awewe teh ya. Oh, eta aing. Lain ketemu kos nu sewot amat sekasih Argoy. Atuh aing teh sewat kumaha sih mah bet. Aing rokok geus beak 2 bungkus ke manehna. Awena boro-boro deket jeung aing. Tapi bernama kata si Argoy ngabohong. Abong kumaha ris ya. Saya tahu mas sebenarnya mah pura-pura kesurupan. Goblok sih teh nya. Pik. Tapi sih ulah bebeja ngerti aing. Hebat ning teh keur jelema kok. Ayo. Ayo atuh. Oh, teh sebenarnya mah teh si Argo nipu. Oh nipu. Bet, si Argo yo wae sakemana ieu? Oh saya tahu mah biasa nama ciki mah dicai. Urang teh kena tuh cai. Oh enggak sayu. Hoi, kemana sih ya? Iya, ini akan si Argo yo. Tinggal tadi teu panggil wae. Sarua ba teh kos aing ge, aing nean sarua si Argo. Masalah naon ya? Mas tahu kerisuk teh berarti ya. Oh, masalah awewe teh ya. Oh, ayo siap. Kena raon ya? Yung, saya manggil si Argo itu. Si Argoy. Tuh si Argoy tuh. Oh, itu. Ayo dah ya. Goblok sih ada yang ngebejalan aing yuk. Buset teh jelema kemana boy? Mananya? Ya kan ku Ayo we dah. Balik makhluk lagi. Oh, Bang. Satu. Mau palit meureun. Nyodar ke yeup. Ih si Argoy. Kenaan sih, Goy? Naon sih bah?